Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Hadirin al-Qadisim kali dihormat para penonton patepang di sareng abdi di dieu tah di dia ya Nabi badan ini masihan cara supaya ayeuna dakwah orang, ceramah orang, cariosan orang, pidato orang rada berwibawa gitunya, rada berwibawa. Emang setiap ayeuna cara penyampaian orang ayeuna ka batur gitunya, ke para hadirin, ke para umumna, bahkan setiap orang berbeda-beda cara penyampaian. Aya anu gara-gara emang isi materina emang menyenangkan, emang bagus gitunya. Aya anu faktor utama nama intonasi nada gitunya, intonasi nada supaya ayeuna orang teh berwibawa gitunya, kecilian orang teh jadi dipikasegan ku batur nya, dipikasegan ku batur. Kumaha carana? Aya carana gitunya supaya ayeuna orang dipikasegan ku batur. Emang setiap ayeuna cara penyampaian kan beda-beda. Aya anu meniru orang lain gitunya, meniru orang lain teh kumaha seperti ayeuna anu meniru ayeuna Kiai Haji Yujun, Kiai Haji Ayeuna Jainuddin nya, eta mah nya masing-masing orang kan berbeda-beda gitunya. Ayeuna anu faktor utamana intonasi nada. Kumaha carana supaya ayeuna urang dina nalika dakwah batur teh nu si penonton teh ngadaweuna teh enakeun gitunya, nepi ka nu hatena. Walaupun ayeuna teh dikasalapan ku ayeuna humor-humor anu lucu, tapi kan dina nalika ayeuna urang penyampaianna enakeun mah kan insyaallah bakal ayeuna nyampe ka penonton oge gitunya. Tanu pertama urang teh kudu bisa mengatur intonasi nada urang. Nu intina mah dina nalika dakwah ulah gancang ting nya, ulah gancang ting teh maksudna kumaha ulah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdulillah ulah kitu nyantai. Bagusna intonasi nadana lamun ayeuna kangge pamaget, lamun ayeuna contohnya aya penonton anu teu ngadarangu gitu nya hare-hare gitu nya, urang teh intina mah di itu tuh nya contohna seperti kieu. Dina nalika urang dakwah supaya rada berwibawa nadana dirubah gitunya, rada diturunkan. Contoh kieu ya, nalika nadana diturunkan rada handap assalamualaikum, turunkan nadana cenah rendah seperti nada pangrendahanna ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rendahkeun nya, jeung dipotong-potong innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Gitunya konsisten ada nate. Jadi nalika ayeuna aya penonton ibu-ibu bapak-bapak kana halulung oge langsung hadirin anu gesim kuring dipika hormat, ibu-ibu bapak-bapak ya, emang kecilin nama emang sih dibuat-buat, tapi kan lamun ayeuna dilatih orang secara terus menerus siga teh dibuat-buat gitu nya, siga anu ayeuna emang wah serem gitu nya, serem. Jadi keur dakwah hadirin anu kesim kuring dipika hormat, ibu-ibu bapak-bapak para warga sadaya. Jadi kan ngadeungeun nanti jelas gitu nya, beda aja ayeuna hadirin kesim kuring dipika hormat, ibu-ibu bapak-bapak sadaya, kan kadang-kadang teh rada beda gitunya, kencang teuing mah jadi kasampaikan ada sepotong-sepotong. Jadi kadang-kadang teh asa riweuh gitunya, asa riweuh. Dakwah mah nyantai, nyantai. Gitunya. Jadi intonasi nadana lamun ayeuna hayang rada ayeuna itu direndahkeun. Kangge pamaget mah isi oge nya tiasa sama. Jeung ayeuna nadana teh dipotong-potong, ulah ayeuna beberebetan teuing, ulah ayeuna tanpa spasi lah intina mah kan gitu. Ulah innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ulah gitu nya. Jadi intinya mah dipotong-potong, jadi kadang nanti sedikit-sedikit tapi lama-lama kan merenah kan hati kan manah gitu nya. Sekali-sekali dipotong-potong ya, innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah
amma ba'du tak gitunya dipotong-potong nadana direndahkeun lamun ayeuna hayang itu kan jadi kadang-kadang nanti kan naon agem gitunya kumaha wayah wanara ilmu kan siga nanti mah ajengan ti mana ieu serem gitu kan gitu nya bayangkan kan abi nyarios ieu dina nalika ayeuna urang itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan kana nanti kan jadi karena hati nanti terus sahayu kan gitu itu supaya orang berwibawa gitunya atau supaya intonasi orang nada orang teh tersampaikan gitunya pada aya nyadasi oge utamakeun intina mah ulah gancang teh nya dipotong-potong hadirin anu ka abdi dipika hormat ibu-ibu bapak-bapak jadi ayat tempatna di mana orang ayeuna bade ayeuna gancang di mana orang ayeuna kudu laun ini biasana ari pembukaan mah biasana kudu laun jadi kan mindset ayeuna katarima ku ayeuna para penonton teh kan di mana-mana awalna heula mun awalna ayeuna geus katarima ku penonton kan itu nanti bakal katarima gitu jadi awalna heula awalna orang kudu memberi kesan yang terbaik gitu ulah yang dibeber-betan kesan heula terbaik kesannya kesan kesana jadi orang teh supaya berwibawa tak gitunya sakedik we nu abdi ayeuna dicarioskeun gitunya insyaallah mudah-mudahan bermanfaat biar aya cariosan anu kirang mana kirang genah kan mana gitunya tapi aya cariosan anu salahnya katanya murni dari kesalahan abdi nyukeun hapunten kirang kauna ulah kirang hapunten nya mudah-mudahan jadi barokah amin mudah-mudahan jadi pahala amin Allah ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.